Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Mata pangli sareng Bapa yang warusuk dina pelajaran bahasa Sunda khususna di kanggo kelas 8 SMP Budaya Al Muhajirin. Dina pertemuan ayeuna insyaallah ayeuna urang ngabahas nambahan deui pangintennya pembahasan masih ngeunaan materi kawih. Satacan dikawitan panginten kanggo hidup sadayana mangga kanggo pangabsenan tiasa langsung ditulis di kolom komentar Bapak ku cara nuliskeun nami lengkap sareng kelas masing-masing. Oke baik, satacan dikawitan mangga oge dibuka buku paketna ya. Langsung orang bahas halaman salapan. Ya. Jadi mangga dibuka buku paketna halaman salapan anu B ngeunaan kecap pancen. Ya. Oke, enggak. Oke. Ayeuna hidap terus bukanya buku paket halaman salapan. Nah, dina halaman salapan aya potongan atau aya catatan kawih sapertos kieu. Sawajarna putra bangsa nu merdeka di padesaan, pasiringan jeung di kota. Andon gotong royon, lakon silih rojon. Nah, ya, jadi eta potongan kawihnya. Kecap di jeung dina cutatan rumpaka kawih duluhur teh mangrupakeun kecap nu teu bisa cicing secara mandiri tanpa dibarengan ku kecap sejen, tapi ngandung fungsi ngantetkeun atawa nyambungkeun hiji kecap jeung kecap sejen. Kecap nu model kitu teh dina undak-unduk atawa tata bahasa Sunda disebutna nyata kecap pancen. Nah, naon si kecap pancen teh? Kecap pancen teh nyata kecap anu ngandung pancen. Pancen teh tugasnya marengan kecap sejen atawa kecap lulugu. Ku kituna kecap pancen mah teu bisa mandiri serta teu boga harti atawa kakara boga harti mun dibarengan ku kecap lulugu. Nah, jadi kecap pancen dina bahasa Sunda teh nyaeta kecap pangantet ya, atawa kecap panyambung atawa kecap panambah jeung kecap panyeluk. Nah nya di dieu pangajaran mah nurek dipedar teh ngan ukur dua rupa nyaeta kecap pangantet atau preposisi jeung kecap panyambung. Oke langsung wae anu kahiji nyaeta aya kecap pangantet atawa preposisi. Naon sih pengertianna kecap pangantet teh? Kecap pangantet teh nyaeta kecap pancen atau kecap tugas anu cicingna hareupeun kecap atawa prasa barang. Fungsina pikeun ngawangun prasa pangantet. Kecap pangantet teh diantarana nyaeta, jadi contoh kecap pangantet teh nyaeta hiji di, ka, ti, dina, kana, keur, pikeun, tina, kawas, ku, nepi, ka, luhureun, tukangeun, hareupeun, handapeun, gigireun, jeung saterusna. Nah sakali deui kecap pangantet mah di dieu disimpenna teh nyaeta di hareupeun kecap barang. Jadi nu sebut kecap barang teh nyaeta kata-kata kekecapan ya anu memang nunjukeun barang. Jadi barang teh naon? Barang teh nya aya wujudna nya. Contoh misalna di Bandung. Nah Bandung aya bentukna aya makana asup ka kecap barang. Ka Garut, ti Malangbong, dina meja, kana kareta api, keur maneh, pikeun kuring, tina kai, kawas manuk, ku adina jeung sajabana. Nah eta contoh kecap pangantet. Anu kadua nyaeta kecap panyambung atawa konjungsi. Nah kecap panyambung di dieu teh artina nyaeta kecap pancen masih kecap tugasnya anu gunana paranti nyambungkeun wangun katata basaan. Bisa nyambungkeun kecap, nyambungkeun prasa, nyambungkeun klausa atawa nyambungkeun kalimah. Jadi
Wangun katata bahasaan nu jembar ya. Kecap panyambung ngabogaan jenis-jenis sebagai berikut. Anu kahiji nyaeta aya kecap panyambung satata. Contohna naon? Contohna aya kecap jeung atawa tapi da jeung seterusna. Nah, contoh kalimat kumaha? Nah, contohna kieu anu kecap panyambung satata. Kuring jeung manehna adi lanceuk. Nah, di dia aya kecap jeung anu nunjukkeun satata ya. Anu kadua aya kecap panyambung teu satata. Contoh kecapna nyaeta lamun basa sangkan yen jeung saterusna. Nah, contoh kalimatna basa kuring indit manehna datang. Nah, di dia kecap basa anu nunjukkeun kecap panyambung teu satata. Anu katilu aya kecap panyambung papasangan ya, berpasangan papasangan teh nya. Contoh boh jeung boh deui, boh jeung atawa, najan jeung tapi. Contoh kalimatna najan di luhur gunung tapi jelma teu weleh ngumpung. Nah, sekali deui najan di luhur gunung tapi jelema teu weleh mumpung. Nah, jadi aya kecap najan jeung kecap tapi anu nunjukkeun kecap panyambung papasangan. Nah, ku kituna dina kecap panyambung papasangan mah ieu moal tiasa dipisahkeun margi disebutna kecap panyambung papasangan. Nah, gitu Bang Inten jenis-jenis kecap panyambung. Sakali di jenis kecap panyambung teh aya 3 nyaeta kecap panyambung satata, kadua kecap panyambung teu satata, jeung katilu kecap panyambung papasangan. Nah, ya eta panginten kanggo materi dinten ayeuna ya, kanggo kelas 8. Nah, di halaman 10 di dia aya latihan ya. Mangga ku hidep dikerjakeun latihanna di buku paket we nya, teu kuduna buku catatan. Nah, ieu mah latihan hungkul nya, teu kedah dikempelkeun nya, cukup dikerjakeun dina buku paket masing-masing ya. Sakitu we panginten dina materi dinten ayeuna. Sakali deui mangga kanggo pengabsenan tiasa langsung ditulis di kolom komentar channel YouTube Bapak ku cara nuliskeun nami lengkap jeung kelasna masing-masing. Hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten bilaya kelepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.